Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, wilujeng patepang deui sareng simkuring nyaeta dina warta Sunda anu bade disampaikeun ku sim abdi ngeunaan warta kabakaran hutan. Kabakaran hebat lumangsung di salah sahiji kawasan Leuweung. Leuweung wiwewengkon Cakrabuana kaduruk peuting Minggu 13 April 2024. Tengah sumebar gadang sabab angin tarik jeung leuweung garing. Leuwih ti 15 hektar, leuweung katetes kaduruk. Supina sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Wilujeng tepang deui dina warta anu kapayun. Atur nuhun.